sawarga Maniloka gerak tampi Indra atur nuhun kaulat tina sagarupi kasayan salira Kakang Panji adi disuhun dina dan cekrarasaan mati acan maksimal pun Kakang gawe di sawarga nanging pun Kakang masa panjang kaanggo sapanjang pun Kakang diperyogikan pun Kakang mua bade ngijing sila bengkok senemah mual ingkah balilahan pun Kakang sapanjang diperyogikan dina mangsa Maniloka upami parantos diperyogikan oge pun Kakang mual ingkah balilahan ngerang dina dikaluarkeun lagi di sawarga mual gawe deui ka mana mending ngurus sawah we pun Kakang mending tani pun Kakang mah jeung tibatan pun Kakang kedah pinah dunungan parantos betah pun Kakang teu di dieu parantos genah marna turut tumaninah pun Kakang di dieu kagenahan di dieu nyali timbalan hampura we para dewa sok ngaheureuyan teu naon teu naon adi anu ngaheureuyan mah da komo barudak mah da keur masana kitu hareureuh aya wae nu kontra mah nyali sakali digerak tampi ieu penghargaan katampi adi kalian kabingahan ku pun Kakang hatur seunuhun laksa ketika bingahan geran timbalan salajengna Kakang Panji kumaha adi guru kaula teh laporan ti Kakang Panji Narada perkawis luyu jeung pancen salira duta sawarga laras ngeunaan kajadian anu dipingpin ku kaula tilu alam timbalan da kaula teh salaku raja triloka ngalajaan tilu alam nyaeta hiji alam sawarga kadua alam manan katilu alam marcapada nyata alam dunia anu dicicingan ku bangsa manusia laras da kaula teh hayang minta laporan anu konkret ti Kakang Panji Narada salaku duta ngeunaan kajadian anu tumiba pangpangna kamar pada alam dunia sabab lamun hiji alam teu saimbang ieu teh bakal ramat kamale tilu alam sarua bakal moal saimbang takaula teh bade naroskeun ka pun Kakang kumaha kajadian di Marcapada menta laporan anu konkret sanajan gurat badagna ku kaula geus kadyudi gurat sapada ku kaula geus apa nampi menta laporan anu konkret ngeunaan kajadian di Marcapada mangga Kakang Panji sae mangga adi nanging sate acana paralun bilih laporan pun Kakang teh ieu teh sapuk sareng kapala salira teu sawios Kakang Panji sae loyo sareng tupok sipun Kakang atanapi tugas pokok jeung fungsi pun Kakang salaku duta sawarga anu sok ulang anting boh ka alam alam Madyapada alam kajinan boh ka alam Marcapada malahan pun Kakang seseueurna teh nyaeta nyoreang nyawang ka Marcapada di akange sami apan kapungkur teh urang dunya urang Marcapada pun Kakang teh sanes golongan para dewa nanging ku jasa salira ngangkat akang di dieu jadi duta sawarga timbalan pun Kakang teh sok nguriling ka tepi wiring anyar serang ka padesaan di Marcapada kajadian ayeuna paraimbang teu saimbang kumaha Kakang Panji alam dunya teh ayeuna kiwari nuju harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan masyarakat dunya teh nuju ngamarudah margi naon margi masyarakat dunya dilanda nyata ku krisis multidimensi
krisis multidimensi kumaha Kakang Panji. Oh, dilanda rupa-rupa bencana, bencana alam anu tumiba ka masyarakat dunia. Di antawisna bencana alam teh nyaeta longsor, gempa bumi, banjir bandang, erosi jeung sajabana, gunung pitu, tsunami, can penyakit nerkap ke bangsa manusia. Di malam ieu teh teu acan rengse marginal upami ditinggal kana kanyataanana nyaeta ku ayana bencana alam teh salaresna mah bencana alam teh gara-gara manusia para teu saimbang pola pikir. Jadi bencana alam teh seseueurna ku pola-pola jelema. Luyu sareng katerangan Pangeran netelakeun yen rusakna alam dunia teh lintang ti ku pola-polahna leungeun-leungeunna manusia anu teu bertanggung jawab. Maksudpun Kakang kumaha contoh dina banjir longsor jeung sajabana nah salaresna masalah manusia keneh jalaran manusia kulantaran manusia kahayangna ngajaul kahayangna mukmak pribadina tanpa mikirkeun akibat kapayu. Contona manusia ngababad leuweung sakarepna leuweung di babadan gunung-gunul kapungkur mah adi leuweung dijaga ku pamali masih keneh kasebat tiasa bertahan eta leuweung dijaga ku pamali dijaga ku sangat dijaga ku angker teu aya jelema anu wani asup tong boro-boro asi atau tong boro-boro manusia asup kayaknya komo luar tangkakai teu wanian dijaga ku pamali tapi ayeuna manusia tos garompak pamali hartina kapungkur dijaga ku pamali ayeuna leuweung dijaga ku jelema ngadon beak leuweungna dibeakeun ku jelema mending kene dijaga tungtungna kumaha banjir bandang can ayeuna manusia teh micin runtah di mana wae di mana lungna micin runtah teh kadang-kadang lung kasusukan atuh menet tina solokan teh di mana datang hujan banjir deui nyalakeun ka pamarentah da caina pulung tempatna diruksak ku jelema. Padahal ieu teh hartosna masyarakat teh sadar nyaeta kana sebab jeung akibat anu aya di alam dunia. Manuk ditemakan, manuk dibardilan tungtungna kumaha aya wae hileud banyak ngalabelut disetrum diportas atuh anak incu kahareup teh moal apaleun naon aing urang rumpur atuh da turunan-turunanna moal apaleun ngadamar moal apaleun moal apa ngadamar kitu adi teu acan ayeuna anu langkung bahaya naon teh anu langkung bahaya ayeuna jalaran bencana alam teh ayeuna anu langkung bahaya naon bencana akhlak bencana moral manusia ayeuna paratos kejelik moralna teu sakedik berita dina TV teu sakedik berita dina media sosial aya indung bapana pon kitu deui aya indung bapa wani maehan anakna nu micieun orok jeung sajabana can begal-begal di mana-mana can barudak ayeuna barudak mora ayeuna kulantaran iman pamadegarna kurang digebrus kana jurang katungaraan naon ngadahar narkoba obat-obatan terlarang komo di setopan barudak teh ayeuna mamake jeung lem rupa ning amit aing lem ti kumaha wa lem
dina kaleng teh kana irung diseusup leng lieur kabayang teh jelema nu kitu ku ararali atuh mah yang cabul mangga tak iya anu bakal ngalunturkeun wibawa jeung komara masyarakat tunya parantos teu saimba memang kitu kancin rada can seueur ayeuna teh perceraian seueur janda seueur perceraian kumaha seueur perceraian di masyarakat dunya teh gara-gara digencet ku perekonomian naon teh gara-gara judi online ku judol pinjol gara-gara pinjol gara-gara slot joy hari slot teh naon wa slot teh judi online permainan judi teh slot lain selut apanan judi teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang ngaruksak da moal anu beungan judi moal aya ulah duga-duga eueuh sajarahna jelema beunghar tina judi da kaituna mah awut-awutan tingali nu slot rungkat buaya rumah tangganya ki aing ngadepo ungapoe da ngawede matara aya we ngadepo lihat atuh anu tungtungna kumaha kulantaran ieu teh hartina panas ulah menang katagihan eleh panasaran sabab naon iblis bermain satu kangeunana tuluy ku sabab judi panas neangan duit nginjem ka itu nginjem ka dieu BPKB motor digadekeun kadang-kadang sertifikat imah digadekeun menta ka pamajikan da puguh ke cerai kainung bapa geus percaya komo ka tatangga der nginjemna teh kanu lain-lain kasaha kabang emok kabang emok tadi punten bang emok mah lentah darat kumaha lentah darat punten bang emok mah sok bayangkeun nginjem 1 juta katarima 800 can ngapoe kudu mayaran can bunga na gede anu langkung isin ngapoe rebo nangtung bari berjanji eta pake jeung aya dibayar renteng kapungkur kantos jadi koordinator pun kakak panitia korlap kitu pun ada jika Kang Panci kedah kumaha ngungkulan margi isadayana nyoko ka kaula dalaras kajadian anu tumiba di masyarakat dunya teh ieu teh nyoko ka salira ngaranan pamimpin adi hade ku diomongkeun pon kitu digorengna jadi kedah kumaha kakang numutkeun pandangan salira tah naon sababna kieu margi masyarakat dunya parantos ninggalkeun budayana sewang-sewangan parantos ninggalkeun tatali parantina sebab naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana awut-awutan bangsa ge moal teruksak teu aya deui carana nyaeta masyarakat dunya kedah balik deui kana budayana sewang-sewangan anu luyu sareng lingkunganana teu tiasa dicap budaya timur jeung budaya barat pikeun ngahiji dina hiji kaputusan dina hiji pelaturan teu tiasa aturan kudu gumantung kana budayana sewang-sewangan gitu campur aduk margi naon kedah ngabaju wiraga sukma hartina aturan teh kudu bersenyawa sareng alamna timbalan komo apaan ay urang mah budaya timur ngabogaan budaya api
titih rintih nastiti tur ati-ati saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa mun mipit kudu amit mun ngala kudu bebeja nete taraje ninsak hamalan nyung sila balungan bapai wahangan ngalapah gedang kaituna supados naon supados teu melengkung bekas jalahan apik teh budaya urang eta penyakit masyarakat dunia can deui penyakit pejabat naon penyakit pejabat leuwih parah seueur para pejabat di masyarakat dunia para pemimpin masyarakat dunia anu nyaahna ka rakyat teh artina uusuman kumaha usuman nyaahna ka rakyat teh tempo datangna kampanye kakara deukeut jeung rakyat tempo dina mangsa pemilihan umum daek ulin ka kampung-kampung daek sepi jeung masyarakat kadang-kadang panggih jeung nu gelo ge ditanya baligo pagede-gede murulu ke janji kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus gajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat kadang-kadang para anak geleng dina kursi mah poho kana janjina lolobana culang cileung dengan palingeun anu tungtungna kumaha ku sabab initna neangan jadi pamimpin teh tina durukan hartina kaituna hayang tenar hayang beunghar nu tungtungna kumaha mukmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar gitu candi masyarakat dunia ayeuna anu hariwang naon perang antara Iran jeung Amerika eta jeung Israel Iran dirempuh kuduaan nyata ku Israel jeung Amerika tapi luar biasa eta Iran nyen rudal jarak 2000 km nyata ka Israel eta Iran tepat sasaran nyata nebus ka Israel 2000 km ngadamel rudal tapi nah adi di kampung naon eta mah rudal tepat 2000 km tapi di kampung naon teh duit BLT kadang-kadang teu nepi jadi kadang jauh tina sasaran nih kita ngadon jauh tina sasaran adi kalah ka dulurna kadang-kadang dulurna we wungku tina nepi lagi kurang aja nepi kurang nih tah ieu anu kedah diluruskeun ku salira salaku raja Triloka maha numutkeun pun kakang mah wayahna masyarakat dunya kedah balik di kana budayana sewang-sewangan tuh can MBG kumaha ca MBG naon di dunya mah ya MBG naon aya laguna MBG kitu lain ya gitu pula MBG jijik anjing bawa unyang anjing itu dah anjing MBG kakang panjin rada kula atos isin kaulakan atos keluarga itu naon masalahna MBG kakang panji salah sama daya masalah adi upami leres mah program daya nu awon sadayana program oke saya ngan anu jadi pasoalanana di mana program paratos nyeleweng eta program dianggap gagal margi naon sanes programna tapi nu ngajalankeunana aya oknum wae ai programna mah sae MBG teh ngan oknumna loba itu babeurit
cing emut kang bapak tani melak pare tejeng pete melak peteuy tejeng hileudna bapak tani melak peteuy tejeng hileudna tapi di mana eta peteuy geus jadi aya hileud di jero peteuy eta aya wae di rombongan ge aya we hileud di rombongan ge aya ngan hapunten da ieu mah saur rakyat sanes sarupun kakang rakyat teh seueur anu protes ngeunaan MBG nah punten sae sakali deui eta MBG teh ngan di dieu aya landasan undang-undang anu disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ai teu adilna kumaha pangapunten aya MBG kanggo saha keur murid ya ari aya murid aya saha aya satpam sanes anu ngajar murid jah ngajar murid guru maksud teh kula anu ngajar murid gitu maksud teh oh guru ya tah salian ti guru guru honorer gitu aya guru honorer tah ieu teh hapunten gajihna kalintang jomplang karunya guru honorer ai pagawe MBG nepi ka jutaan ai honorer 300.000 karunya padahal lu bangun pola pikir cerdas mah lain MBG guru honorer mah ngasakola ge tinggi ari jeung ngadidik para muridna sanes bade nolak tapi minta keadilan ngeunaan ieu kejadian sae tadi oge MBG teh mukakeun lapangan pekerjaan tapi tingali sagedegeun teh eta sababina undang-undang nyaeta dina Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waduh luar biasa. Oh gitu adi. Sanes saurupun kakang ceuk rakyat. Di lapangan mah kieu kejadianana. Sakur nepikeun pun kakang mah jadi tingali heula anu pokokna tingali heula anu ngajarna para guru-guru nu matak upami tiasa mah gaji guru teh taekeun sadayana guru honorer guru ngaji sabab naon an maju munurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana adi dunia pendidikan aya guru adi bisa nulis, bisa maca, bisa sangarupa teh syariat teh guru. Waduh, luar biasa nu mata gaul atuh dewa teh cicing wae. Main live TikTok wae. Dewa teh nganun like TikTok we. Karaoke. Hebat Kakang Panji. Sana hebat Kakang ngangudi kudu hebat. Masyarakat. Iya, ngandugikeun. Nu hebat mah di kejadian taepan nu hebat. Lintang ti urang kedah kumaha ngungkulan salaku pamimpin sabab naon sanajan ayeuna hiji pamimpin teh dianterkeun ku partai A, partai B, partai C pangapunten upami paratos kanegleng dina kursi coprokkeun baju partai mah Gitu. pake baju naon baju abdina masyarakat jadi sadayana kedah kaokomodir ulah dendek topi tah nu jadi pasoalan teh dendek topi nah kaituna bakal timbulkeun pican sampai malan Kakang Banyi jadi saur pun Kakang mengeunaan di kejadian uihkeun deui nyaeta kana budaya urang sewang-sewangan kumaha para dewa sadayana sabuk lah Indra kedah kumaha aya pamanang ngiringan baik ka urang mah ua lain ngiringan budak mora teh ngomong Aya inspirasi atuh. lain kolot wae budak mora teh sok cing inisiatif lir bedra barang nuju imbal wacana aya dewa anu kakantunnya eta ieu dina paguneman daya sanesnya teh dewa ieu mah dipati ari ieu dewa tugasna nya tepikeun nyabutan nyawa jelema margi ieu teh gempungan kanggo para dewa nanging telat ya madipati datangna ka ieu sawarga maniloka teu
asana notok-notokeun maneh jalaran telat ieu Madipati. Pangapunten Maha Ulun. Ya kaula telat ieu Madipati ae-ae. Bo saha Kakang Panji dulu itu paingan eueuh katempo ya Madipati kakara datang nah hakunaon eta dewa teh telat datangna ya Madipati kaula hadir tanggung jawab hadir saja sada acana kaula hapunten tina katelatan datangna kaula ka ieu wewengkon nyaeta nampi uleman ti salira saya alasan kaula pangapunten ka maulun kaula teh kapulasan sare katibraan kaula teh sare atunaha anjeun teh panpuguh anjeun taya tugasna laras nanging pangapunten kaula teh hapunten ari anjeun teh naon wengi bagadang terus kerambol bagadang wengi teh kaula teh naon nonton TikTok nonton live nya nyekrol we kaula teh komo lamun ka scroll eta geuningan aya drama Korea nya drama Cina ning anu CEO tadi ditinggalkeun sieun kaburu eueuh terasnya di pilarian ku abdi kahijina kaduana dina drama Cina nih CEO wah tuluina teteangan na YouTube penasaran kulan kaula teh pangapunten da telat kaula nya teu naon ngan eta alasan nepi ka kitu semua ayeuna mah teu jamana kieu mangga eta mah bade ditampi alasan kaula teu henteu ge teu naon bade dipotong gaji mangga moal kaula rek bere kesempatan keur anjeun tah upami kitu carana tah kaula teh pada naroskeun naon ieu teh gempungan di ieu sawarga Mariloka di Kalaton balik Marjukonda aya badami naon ieu aya paguneman naon hari paguneman teh teu kirang jeung teu langkung ya Madipati naon teh Maha Ulun ngeunaan kaayaan Marcapada timalan nah naon di Marcapada teh nyaeta kiwari keur harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan hartina di Marcapada teh ayeuna nuju dilanda ku krisis multidimensi lajeng tak kaula teh salakura Jatiloka ngabogaan tanggung jawab pikeun ngarengsekeun kejadian di Marcapada leres sabab ieu multidimensi teh nyaeta dingawitan ku bencana alam bener naon wae banjir bandang erosi gempa bumi jeung sajabana wabah penyakit anu tumekapkeun Marcapada leres lajeng tah tina bencana alam anu nepi ka hariwang naon aya gede tibatan bencana alam naon bencana akhlak bener bencana alam mah bisa diubaran ku duit bisa diolah ku duit hartina aya waragan pikeun ngomeanana tapi bencana moral bencana akhlak rek kumaha lamun akhlak dilemak duari geus teu balik hancur alam dunya lamun akhlak jelema teu barale begal kejahatan di mana-mana mimiti kajaan leutik ketika kejahatan gede aya di Marcapada mahabu kejahatan di Marcapada nu tungtungna harengheng ku dedengean ngamarudahna masyarakat dunya jadi tah kaula teh rek nanya ka sakabeh para dewa kumaha sangkan ngungkulan ieu bencana akhlak
anu tumiba aya parantos kengeng bongbolongan di antawisna nyata Kakang Pancinrada Wahidab kumaha siwa jalan keluarna teh aya deui masyarakat dunya kudu balik deui kana budayana sewang-sewangan gitu. Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana awut-awutan bangsana moal teruksak bukti kalawan nyata lolobana masyarakat dunya teh geus ninggalkeun budayana sewang-sewangan kengeng kaula masihan pamandang ieu nu dipiharep ku kaula sae mangga ari ieu Dewa Indra parantos sarua sapuk sareng Kakang Pancinrada leuwihna teu aya bodoh ukur ngiringan ngiringan yang ngungku gaji we gede goblok oh ide naon teu mere ide jeung gagasan ari anjeun aya kaula teh nyalakeun yen eta kudu balik deui kana budaya bener eta lila lila proses lila kumaha prosesna bakal lila cik anu ngutkeun anjeun kumaha anu tere teu aya deui upami nyana tugas fungsi kaula salaku dewa pencabut nyawa naon teh upami masyarakat dunya keteungeut kana bencana akhlak kumaha tugaskeun ku salira kaula salaku dewa pencabut nyawa nyata pikeun nyebutan nyawa-nyawa jelema anu teu balale jelema nu jahat dalam dunia dicabut nyawana ku aing cocok ieu tigana ye hiji eta kadua loba teuing di dunia teh masyarakat teh jadi meh tereh mah anu jararahat tewak ku kaula cabut nyawana eta loba teuing nu teu guna pang-pangna pamimpin anu korupsi pamimpin anu mentingkeun diri pribadina eta ku aing teh heula dicabut nyawana ku aing power chef ya alah cilaka adi bega motor ku aing dicabut nyawana keur maling motor langsung cabut nyawana ku aing cabut langsung tigana cocok jelema tukang mabok tukang bobok tukang tarok cabut nyawana ku aing preman-preman anu aya di mana wae ku aing cabut nyawana jelema anu pungli cabut nyawana ku aing pamajikan anu campelak ka salaki cabut nyawana ku aing beres Setuju. da lalaki atos goblok teh pamajikan anu init-initan tanpa menang idin ti salaki cabut nyawana ku aing komo pamajikan anu COD-an wae anu meuli paket tanpa apaleun salakina cabut nyawana ku aing Beres lah. Setuju Neng. tadi ai salaki kumata salaki anu teu maraban nafkah ka pamajikan cabut ku aing nyawana Ulah atuh. anu satuju ya power ya salaki anu salingkuh tanpa sepengetahuan pamajikan anu kolot cabut nyawana ku aing Beres. Untung apa lu? waduh cilaka tong boro di dia di alam dunia di dia dewa-dewa anu nyeleweng cabut nyawana ku aing Eta nyeleweng cabut pulang. jelema nu sok ngelem dicabut nyawana tina bokol ku aing cabut tadi punya reset atuh aduh cilaka Besok nyebutkeun kopi teh. tak eta anu tereh mah lamun leres ieu parantos
karena bencana akhlak bencana moral teu aya deui carana supaya tereh eta jelema-jelema kabeh anu jararahat cabut nyawana ku kaula bere izin kaula salira salakura jatiloka tugaskeun kaula pikeun nyebutan nyawa manusia anu teu baralek keun anu baralek mah moal dipilihan aya jelema anu asok ka masjid dah wae moal dicabut tapi dituturkeun heula tuturkeun bisi ka masjid mau kotak amal langsung cabut eta mah bisi nu mandi hukum Orang itu sok mintaan udut. jelema anu boga hutang tara mayar cabut wae paur ya cabut nih Paur ya. aduh cilaka adi cik data aya deui tereh malintang ti kitu sangkan tereh nyaeta manusia-manusia anu teu baralek tugaskeun ku salira salaku raja triloka ayeuna ka kaula beakeun wae panayagan anu mawa gantungan loba teuing cabut wae nyawana nah kerasa syaki kerasa tah Ada emang ayam. kali geus bawa karung gitu duh kali geus bakal keresek teh ieu cilaka adi beak meureun manusia tadi pada mimpi naon salira Kade. mangga geura tugaskeun ka kaula ieu mah dipati cek pandangan otak biasa mah bisa katarima eta alesan anjeun tapi lamun ditempo ka jerona lamun anjeun anu nyebutan nyawa manusia anu teu baralek di alam dunya anjeun teh ngesalahan kodrat irodat numur beungalan nyalahan ti mana apa nya teh usaha nyata pikeun ngababat kebiadaban jeung kasarakan di muka bumi tarekahna lain kitu sabab naon sing inget hade jeung goreng eta geus dijadikeun ku pangeran nya tapi urang salaku pamimpin dewa atawa dewa di sawarga kudu ngabogaan lengkah anu konkret sangkan manusia-manusia anu jararahat paeh kabeh Laras. bakal benar keun antep cenah nu benerna gitu lamun di dunya kabeh jelema bener teu saimbang dunya wah nyabeula kumaha anjeun apal maung jeung mencek tah jeung uncal bener jika nu jahat eta maung ngakan uncal Laras. lajeng tapi lamun dipikirkeun lamun eueuh maung kabayang uncal sakumaha populasina wah eta ekosistem seimbang ieu teh ekosistem teh berjalan di muka bumi teh lamun anjeun ngabayakeun jelema nu jararahat berarti anjeun geus nyalahan kodrat irodat numur beungalan nyanyahoanan anjeun dia madipati teu bisa numutkeun kaula mah tetep apa anjeun dunya teh kudu aman deui bener nah teu bisa kabeh disabutan ieu dengekeun bejelema dibere hak pikeun husnul khotimah lamun anjeun maehan jelema kitu wae anu teu baralek berarti anjeun geus mutus mata rantai yen jelema kudu husnul khotimah hartina tobatan nasuha alus katungtungnakeun cantang tu anu jelema nu teu hade kaituna teu hade cantang tu da urang moal apa Laras kula kesempatan bikin berubah manusia. ngan urang maneh ngan tarek kapikeun ngelingan eta jelema teu aya deui cek kaula mah kudu dipaehan kabeh main jamu teh keur naon aya surga jeung neraka teu mikiran engke we beli ayeuna nu penting paehan nu jararahat wae cara rebutan daripada nyusahkeun kieu dunya geus awut-awutan gara-gara jelema nu teu baralek dicabutan jawana wae
syaratna salira tugaskeun ka kaula sabab kaula teu wala kaya lamun taya ucap di salira pikeun nyabutan nyawa. Adi kade adi bahaya populasi manusia beak lamun kicarana adi da jarang jelema nu bageur teh jarang penting hareup ulah sok mangga Bapak Guru ya Madipati kaula lamun anjeun kekepeteukeun nyatarek nyabutan nyawa manusia di alam dunia anu teu baralegna tadi ge ku kaula geus diobrolkeun anjeun bakal nyalahan kodrat tirurat timur bengala berarti anjeun geus ngarompak kana aturan pangeran. Dah kan urusan eta mah ngan hasilna lain hasilna tapi tarekahna prosesna anu bakal ditarima teh proses lain hasil kade sakali paehan tetep paehan teu bisa lamun kitu carana salira turun dari otipati aing jadi otipati aing polos langkungan kehel eueuh gadag jadi pamimpin teh kitu patut mah eueuh kawani jadi pamimpin teh kudu ngayakeun lengkah anu proaktif kudu tegas jadi pamimpin mah lain baye model kieu justru pamimpin teh kudu leuleus jeujeur lihat tadi landung kandungan lair Aisyah malah pakedang kasebutna sanajan anu goreng sanajan anu teu hade kabeh ge sarua bawahan kaula teu bisa nu goreng mah kudu dipisieun di dinya mah ngan kade urusan ieu bedakeun jeung pamikir maneh lain ngan urang anu harti kudu diayak anjeun teh lain ngan serah lain wayahna Bapak Guru idinan kaula maehan jelema anu teu baralek ayeuna diidinan syukur teu diidinan diawut sawarga poe berarti anjeun nangtang kana kakawasan kaula rek makar geuning anjeun ot Jamadipati lamun heueuh naon waduh anjir hei Jamadipati nanaonan anjeun sia mimiti dicabut nyawa kuai jelema kolot kabeh kuai dicabut nyawana karolot cabutan kayak jelema yep ya ye denge uk anjeun Jamadipati sakali deui kaula moal nyaluyuan pamadegan anjeun lamun anjeun kekepeteukeun jiga kitu dipacat wae di sawarga dipecat